sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda Cipuntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Cipuntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Cekap kasep mung upami hoyong langkung hebat kedah ngagulu deui kasahan anu sanes kasaha kinten-kinten mangamir mah kapalang abdi mah bade diajar dugi ka cucungna alinya oge tiasa kacep kat Cigasti didinya gaya paguron anu kawentar mung tangtos kedah ngamukim atau pami terencet nyun keun diajar kajang ahli we soros tiasa diajar di dieu cek Mang Amir ngajang ngasongkeun andi lantaran cek pamikirna sugan we ku jalan kieu teh jadi robah sikepna cepdana ka andi teh ulah ngamusuh terus ka saha Mang andi cepdana mencerong ka Mang Amir sumuhun kajang andi manehna malin ipis-ipis pangabisana tuh cep kapan bega-bega anu sok biasa nyegatan di jalan oge ayeuna mah teu aya bolak-balik di bolak-balik nanti panengku manehna dugi ka meunang panglanian geuning Cipuntung Jawa Tutugan yang andi teh madaekeun atuh Mang cep dana balik terus ngahulang bakuna mah ras kalakuan sorangan mika gilu ka andi anu sakitu antep-antepanana andi teh kurang-kurang na jasana boh kolotna boh ka manehna pan basa dijorag ku si Jakalara oge lamun teu kaburu katulungan ku andi sajabana ti bakal ngalaman banjang pake teh tangtu bakal leuwih parna ulah-ulah adina oge bakal mah bisa ditulungan mah teu sahaun cep saloros-loros we cep hayong gogoro cek Mang Amir terus ngahatean sesah Mang monggo manehna teh teu aya di dieu kan sanes nuju di panenjoan pokna bari lurat teret ka Mang Amir jeung ka dia puguh aya di dieu ayeuna mah dacan lami dacan angkat deui nya Pak ya cek Mang Amir bari ngareret ka Adria api-api nanyakeun mohon masih keneh aya kamari mah kutan geuning tara aya nglampleng nya cep dana bari ngareret ka Adria tara cep mewok we di bumi sadidinten oge lah madaekeun sigana cep dana ngegerendeng setengah nu nyarita ka dinina sorangan moal teu karsaun cep sayak tos nama jangan di teh tos tiasa dianggap guru encep Adria ngalenyuhor nah dianggap guru abdi kumaha tah can oge pra sok mararole apa ieu mah cep dana bari kerung teu ngarti ku pok-pokan Adria memang leres cep seseurna mah naon anu diajarkeun ka encep teh menang guru Pak Iya kajang andi leres baya leres cep ngemawi sok sanaos teu secara langsung oge jang andi teh tos tiasa disebut cep guru ku cep dana memang leres cep malih anu katampi ku Mang oge eta teh sami uluwatan mah titipun paman nyaeta Mang Uda tah abi Mang Uda teh guruna jang andi jandan ayeuna teh antawis Mang Amir Pak Iya jeung andi katutep dana teh disebutna dulur saguru upami ngudag rundayan gubragna ilmu
timang udak mah gitu tah mang. Cek Mang Amir ngajentrekeun. Cep dana barang ngadenge kitu teh jual lok bae tungkul bari rumasa we karena kesalahan sorangan. Anu saneng-nengna andi teh memusuhan bari teu puguh nu jadi cukang lantaranna ngadadak segala kabelaan andi bluh teh narembongan. Komo ayeuna mah jeung kabuktian deui yen pangabisana anu geus kapimilik sesatna sahulu woton. Janten leres ayeuna Kang Andi teh aya di dieu Mang Amir. Cepdana ngadadak sorana robah semu-semu nu ngageri. Tembong panuna semu beueus sarta nyebut oge jadi akang ka Andi teh. Atuh pikeun Mang Amir mah lain deui bungana ningali perubahan sikap Cepdana teh. Kumaha upami calukan we atuh Mang Amir. Sebatkeun be ti abdi yang panggih gitu cek Cepdana bari neuteup ka Mang Amir. Saena mah urang tepangan we ka rorompokna. Rupina upami sina ka dieu mah rada aboteun menginten. Uhunnya sareng pa iya bae atuh ayeuna urang ka ditu. Sawias Mang Amir mah teu ngiring lah. Bili abah ya keperyogian. Laras Cep. Saya atuh urang ka ditu we lah dia giak. Mohon gitu we Cep. Mang Amir mah teu eleh ya ngarasa bunga nu taya papana mireung Cepdana jadi robah hatena. Geus kitu mah brau we Cepdana jeung Adria arinit Mang Amir ngajenjen ningalikeun tacan ingkah satungtung masih katingali mah bari hate puji syukur ka Yang Agung dumeh Cepdana dirobah. Pamiarsa sadayana Cepdana nu lempang reneng jeung Adria teu lila oge geus nepi dihareupeun imah ka Sahudi. Terus Adria pepuntenan kaparengan andi keur langkarakan di tengah imah ngagentak manehna muka panto. Puguh apal kana suara Adria. Ari bray pun panto dibuka sajujungan mah andi teh kalahkah semunu hareunggeun ngarasa kaget tumeh Adria dibarengan ku Cepdana. Geus tag bae dina hatena mah bobo aya hal anu teu dipikahayang. Ani aturan Kang Cepdana ngagentak mila nyolong-kolong ngajak sasalaman. Pogo we teu marapna ka Andi mah. Leuwih-leuwih mata kaget teu disangka teh dinyana sugan teh Cepdana. Deuk ngamek maklum ngaran-ngaran anu ngewa cukang lantaran pikeun ngamek teh. Teu kurang-kurang ulah diayana. Eueuh oge pan sok di siar di korean diaya-ayakeun. Tapi sanajan ngarasa helok Andi geuwat nyolong-kolong nyambut leungeun Cepdana anu disodorkeun. Nuhun Cepdana damang. Cek Andi bari ngarewet ka Adria dina bubuden anu masih ngarasa kaget. Sae Kang Andi. Mangga atuh linggih paya. Deuh meni nembe katinggal ya cek Andi saterusna nyarita ka Adria. Tugas kitu mah duanana blasbus arasup sanggeus dariuk. Cepdana teu talangke deui barabat nepikeun geus si hatena pangpang nama manehna teh. Minta dihampura ka Andi lantaran rumah sageus nyieun losa ka Andi bari teu puguh nu jadi alatanana. Lumrapna ka Andi lain deui ngadatangkeun ka bunga anu pohara. Leuwih-leuwih kumireungeun Cepdana anu jeroning sanuk-sanuk minta dihampura bari dibarengan ku calindak-lak ku cimata anu pikeun manehna mah teu wudu si panuna meninyak cak. Teu kuat nahan emosi nu mawa pikaceurikeun anu ngagendok dina ti koro. Adria oge ngan saukur nyaksian teu burung we manehna oge kabarerang. Komo deui manehna ras inget kana kalakuan nu geus-geus Andi nepikeun ka kaleungitan bapak teh sasatna manehna anu lantaran keunana. Sok sanajan nu ngabinasakeun mah Bahrowi tapi keukeuh manehna geus rumasa nyieun dosa. Saterusna mah ngobrol anu teu kurang pogotna ku kitu nama Po Andi Bos Cepdana. Ayeuna teh teu beda jauh jeung tepung deui sanggeus lawas papisah.
teu sirikna segala dicaritakeun tapi nya kitu ieu oge tah aya nu nyabit-nyabit perkara anu aya matakna. Malah perkara cepdana anu aya maksud rek guru oge disebut-sebut geus puguh tina perkara nyeuis mah ani teh teu daek nanyakeun cepdana deui teu daek nerangkeun ngan tina perkara matasim ngahaja ku ani dicaritakeun ka Adria bari dibalibirkeun hayang nyaho kumaha ketakna cepdana sugan bisa biasa kaguar keteranganana nya cepdana teh pernah pasenlatan jeung Nya Husein atau ngan saukur sangkaan Mantasim unggul nah teras ka dieu kitu Mantasim teh jangan di Adria nanya semu kaget sanajan dina hatena mah geus nyaho lantaran kamanehna bebeja heula harita teh yen deuk nyimpang heula ka Andi wontenan we pa iya tembak Andi bari ngareret ka cepdana nyeeta Mang Mantasim teh tos diabdi ka Andi cek cepdana sumuhun eta oge da sasaurana ka Kang Andi Kang Andi tos uning apa indenya naon margina atos mung sangkung nyeta abdi teh tos ributan sareng si Husein alatan mah paginten tos didongengkeun ku Mang Tasim ge cepdana bangunan rada berat tek nyaritakeun anu sebenarnya mah mun eta ge kantos teu sangkanya Jang Husein cek Andi nyaritana asa-asa puguha eta teh dihaja tadi oge teh disabit-sabit kan nyaeta kapaksain mah jadi ngegorehel kapidangkeun ka bongana aya patula patalina nyaeta tapi kasabaleun memang manusia teh jangdana teu leumeum ngebrehkeun ka cecebna Andi ukur ngaharuk tanemalan lantaran bisi kapapanjangan ngadon ngalegot karena soal nyeuis mahaeun teu lantaran natratna jalan anu pikeun manehna mah bakal kacida bingungna kumaha ngiglan obrolan puguh satanna mah sarua we jeung ngagorehelkeun Rusia sorangan dindeun teh oge manehna jeung nyeuis teh aya patula patalina halusna cepdana oge teu katuluyan terus saterusna mah obrolan teh dilegotkeun kana pamaksudan cepdana anu hayang dianteur ka kadungora nepungan ka Mantasim lantaran manehna can nganuhunkeun secara langsung harideuk indi serangan sok sieun papangi jeung Jang Husein katut ibadah atuh ku Andi joli sanggupan bari sakalian cepdana teh diajakan ka paninjuan lantaran manehna deuk nyokot si Ruyuh nu salila-lila dikurung di imah Aki Surdi mangga bade iraha oge Kang Andi mah enggak kumaha cepdana enjing hayu ngan ulah sote ayeuna bagi tos siang urang enjing we atuh sae enjing oge cepdana we atuh anu angkat ka dieu nya mohon mangga ieu teh bade permios we tuh Kang Andi kajongjonan teuing ye ngobrol teh kitu we enjing ku abdi disamper ka dieu nya har engke we atuh cep siang keneh ieu itu abah milih margean sareng ieu deui pa iya da teu wawartos ka bade ka dieu ieu teh ameng atuh ka ditu Kang Andi insyaallah mangga cepdana mangga cek Andi bari jung nangtung deuk nganteur semahna nu harita geus carengkat tina diukna mangga atuh Jang Andi cek Adria bari nyerengeh ngarasa sugema meureun mireungeus ikumna cepdana jeung Andi teu siga-siga nu anyar wawuh deui mangga baya Andi males nyerengeh wilujeng angkat we Andi nganterkeun nepi kaburuan satungtung ka tempo keneh mah manehna janteng ningali anu laleumpang bari hatena ngarasa guligah lantaran cepdana teh geus dilenggokeun hatena ku pangeran anu tumrapna ka Andi matak ngabungahkeun anak sanajan ari sasekalana mah masih aya manehna mah moal bisa larbek ka imah lantaran kagok ku nyeuis kumaha pilampaheun upami gok kapanggih jeung euis
Pamirsa, lantaran geus katalian ku duit saringgit pajagra meuni segutna karang ngagedi ka kadungora. Maksudna teh lian nyaeta rek ngajorag matasim inditna kedua kibadra. Jang Husein mah teu milu lantaran maksudna oge ulah kanyahoan ku bapana. Atuh ki jalan nya kitu deui kangaran jalma anu kacang-cang ku pagawean teu bisa samemena. Sanajan hatena mah sunjat hayang milu bebela. Babakuna mah hayang menang buruhna lain dek bebela teuing. Kabeneranna teh poe eta pisan Andi jeung ceptana arinit ka kadungora subuh kene geus mariang sangkan teu panas di jalanna. Lantaran dek kepanenjoan heula datangna ka kadungora teh heula Andi pajagra mah datangna teh kira-kira wanci pecal cawan pogo we barang Andi keluar ti Imah Tasim ari rongheap teh pajagra jeung kibadra anu langsung ngadatangan Imah Tasim lantaran tadi teh tatanya heula nya aya nu nuduhkeun Imah Tasim perangkok oge ieu teu beda jauh jeung ucing jeung anjing silih rangan babakuna mah ceptana jeung kibadra anu atuh pajagra perang diharewasan yen anu leungeunna buntung teh nyaeta anu ngaranna Andi teh anak cakak teh manehna seuri mending ngakak. Kebeneran atuh euy pogo si buntung oge keur diteangan ari si Tasim teh tak kitu ceuk pajagra bari ngaleret ka Tasim anu keur ngarendeng jeung Andi. Naon cenah ieu teh jelema teh kawas anu kurang saunan Andi jol-jol mencareng ka pajagra teu ngeunah disebut buntung pan kacida ceceupna pan lamun dipoyokan cacadna teh. Tong kawas kaget si buntung si laing teh geus wani-wani kurang ajar ka si Husein jeung kapantila ge geus ngakaya kibara jeung kijala murid kula. Ayeuna sangarepan ye kula lamun memang nyata si laing lalaki mah. Rangkapkeun galinya jeung si Tasim ku kami mah burung teh digayem da cepak ceuk pajagra katakna teh asa aing pisan nembongkeun geus jago langit lalanang jagat. Aduh eta bangun pabangus meni di umar kitu sia pabagi teh sor jeung aing heula Tasim nyarita kitu teh bari nyereudeg ka hareup katakna pinuh kawani lain pedah di lembuna tapi ngarasa geuleuh ku petalakuna. Kangarana nu ngamuridkeun barang guruna aya nu nangtang teh jol-jol nyalampeurkeun ieu teh pada boga harap dek ngayonan pajagra. Dek ngarapuk euy ceuk pajagra anu sakitu basongatna teh ngarasa gigis oge ari jalma salemur mah geus mimiti rabu. Taya turunan deuleu aing kudu ngarapuk mentong aya nu pipiluan dulur-dulur. Keun bae ieu bebegig teh rek tising hareupan ku kula. Hayo sia bebegig. Tuturkeun aing urang dinu lega sia ceuk Tasim bari ngaleos ka kebon awi anu memang lalega pantas lamun dipake jogol. Sawios jangan di urang warah kumang ieu babegig teh ceuk Tasim lantaran kabireungan di teh sigan deuk maju. Waan we atuh sakalian ameh tereh dilagawe kula ari hiji-hiji mah engko itu mah lainna hayang ngicip-ngicip perep kula pajagra. Pajagra petana teh estuning matak pika ijideuna kala sombong sia binatang ceuk Tasim anu memang geus kaampuhan amarahna sarta sakilat loncat ka hareupeun pajagra bari nyambarkeun peureup. Jauh kene kunyuk. Ya jadi nonyok teh sia
Cek Pajagra bari ngagiwarkeun panonyokna sarog suku katuhu diasupkeun ka hareup. Sedengkeun leungeun katuhuna dipake naki sayeuna geus ngaheat ngabarengan leungeun kencana. Maksudna rek ngayakeun tenggelan kepang kemar anu dialat teh beungeut Mantasim. Sombong sajurig cek Mantasim bari ngagilak. Ngenca dibarengan kungang sarodna suku-suku nu katuhu heat. Sia Pajagra nakis ku leungeun katuhuna hiu. Leungeun kencana rek ngahancak ka kamplong sedengkeun Pajagra kasida rancinggeusna tenggelan kepangna terus nyeruntuh des leungeun Mantasim nu rek ngahancak ka kamplongnya digunting kulua dampal leungeunna nu disanggigirkeun ngan untungna Mantasim ngabogaan kakuatan anu lain bantak-bantrakeun. Cacakan lamun lain ninggangna di kamanehna mah teu ngebletok leungeun anu digunting teh, tapi teu buru ngarimulingis lantaran karasa nyerina. Watan geuning euy. Cek Pajagra bari ngambatkeun deui peureup rek dipaken mepeg hulu. Montong loba ucap sia jurig cek Mantasim. Bari ngagentak kagigir bali leungeun katuhuna rek ngahanca iga burung sedengkeun leungeun kencana mah masih karasanya nyautan ulah loba tingkah sia kunyuk. Pajagra ngagetak ngalegot katuhu bari ngirimkeun tenggelan kemarna rek ngahancapi gelang tuman sina ngepeng geus komper duanana mah bari bebari ngaragakeunana tapi ijaran Pajagra mencog lantaran sakilat Mantasim narik leungeunna bareng jeung eta leungeun kencana anu masih karasa nyeri teh dipaksa pake nimpuk careham. Pajagra rikat ngabeliurkeun beungeutna bari dua leungeunna kabawa ku gerakan refleks ngaheat ka luhur tapi kumanehna sakali teu kanyahoan. Leungeun katuhu Mantasim teh jebrot ti handap sakali ieu mah meneran pisan kana sasaran jebrot kana hulu angan. Teu burung Pajagra ngadayagdag bari awakna ngadangkeuk jebrot ditimpa deui. Oleang ayeuna mah Pajagra degrag-grag terus disusul ku dampal suku jabrag anu ngecejek kana beuteungna. Pajagra ngegerung lama disusul ku badana nu ngajeblag nang karak bengkang. Hayo Pajagra budi sia jurig. Sol kasaha deui nu rek maju. Mantasim susumbar. Ganing sia babalak aing can eleh. Cek Pajagra bari ngatilak ketumpangan. Bari ngatilak Mantasim di berangan ku ngokorowok masak soal. Peureup anu bangbalingan teh ngaheat nyasar tukang irung. Aya keneh hoja geuning euy mangbarongan teh cek Mantasim bari rek ngahancapi gelang tapi Pajagra ngagentak narik leungeunna. Heat tampal sukuna ngahelang deuk dipake najong pi gelang kulawit leungeun Mantasim leungit tina sasaran sarta karawak newak lembah suku lawan tapi gerakan Pajagra tetela leuwih keusit. Meme Mantasim ngayakeun gerakan naon-naon Pajagra ngagentak ngagenjetkeun sukuna ngajarikeun Mantasim ngajongjolong nuturkeun hiu. Tonjokan Pajagra nyeruntuh rek ngabejakeun ngabejatkeun dada. Mantasim likat satekah pola ngalagrageun awakna tapi sakali ieu mah gerakan Pajagra bener-bener hebat. Manehna sakilat ngajauh bari nyembarkeun dampal sukuna anu teu mis deui ngecek kana gado Mantasim. Mantasim ayeuna mah anu ngagerung bruk ngaringkuk kaos nu teu aya dayana. Tampal suku Pajagra rek ngajejek sirah puguh we. Sakur nu nempokkeun mah malenyap mangariwangkeun sirah Mantasim piraku teu gepeng atuh. Tapi tetela Mantasim teh lain ipis-ipis mangabisana. Sakilat manehna malik bari ngagetak ngawangun gerakan ucing ocon sarta teu antaparah deui. Gerawak dampal suku jebrag teh ditewak anu maksudna mah rek ditotowkeun tetela. Tanaga Pajagra teh kacidarongkanan da eta we dampal suku teh kalakas terus nyeruntul ku kituna. Dampal suku teh ngan saukur dipake talenan we corelat cereng Mantasim ngacang terus
geus aya di gigireun lawan hiu jurus daratna hiu pajaga rika lik maksudna rek nakis tapi pajaga rikat tapi lieur teuing ngantukna perep Baltasim ngeceprot nengal kana dada badan pajaga anu keur ngagieg keneh Baltasim geus ngaheak euy geus tepus ku leungeun kenca dek meupeung sirah tapi pajaga nyuruntul ka gigireun lawan bari nyorocoskeun sikuna dek dipake ngembaduk caream ari Baltasim ngaheak ngirimkeun tenggelan rek dipake mapeg suku tapi kapilaheun manten sakilat leungeun pajaga mekar mangrupa tenggelan anu ngajedak kana dada sabot Baltasim ngaheunggeu barang red kana waktos geuning sae waktosna waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.